atuh. Nu mampu. Tengah banding. Mana ini jagona? Parantos uninga rupina karena pelaturan saya marah. Apa kapan teu meunang Bapak Karang? Nyolok pano jeung lajong larangan. Teu meunang aya tungtutan we. Di mana aya kasilakan semplak tak potong leungeun beh ditundan we ka maot heuh. Laras. Ya. Teu meunang mawanak tere. Nah gitu. Kansa Kulan aya pikir saya Raden. Payus lamun ieu budak ke kapayuna anu bakal tiasa neraskeun kerajaan Rama na Raden Setyaki. Oh, kantenan kulan payus pisan. Raja-raja nu gararagah napi kangan ukur memenitan. Hampir bubar ketawuran. Bagja kansa bagja. Leres kulan. Muga-muga we atuh Nyai anu geulis Setyaboma da eta teh budak teh geus bobogohan jeung Raden Narayana. Oh, tos gaduh papacangan teh teh. Oh jeung dulur sifatna teh kapilanceuk. Oh, laras kulan. Tapi da ieu teh lain ganung harti hayang nemongkeun kagagahan Raden Setyaki ta ieu mah malulu bajuang sabab ieu nagara bakal dipake lapangan papaseaan parebut awewe. Sumuhun. Laras. Pikeun ngahindarkeun eta papaseaan anu matak ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa nya kapaksa we kieu kansa. Oh, saya jalan keluarna ku kieu. Mas putra Raden Setyaki ngawakapkeun diri ansur lebur papan karitulis teu aya halanganana asa nagara aman santosa. Laras eta. Geus aya jasa budak teh ieu. Oh, kantenan kulan ageung jasa ka nagara sareng Katijulan Kagagas salam kaliwat Ninang mun lami tetepang Sok asa kasuat-suat asep dampak kasuat-suat Singang layak para patang Cisarang teng Coba neng nenu Damur pukung Cisarang teng Padang kami cisarang Damur pukung neng neni Pilih serkalapatan Ibu aja nini Kapunten Anu kasukun Pilih serkalapatan Hapunten Anu kasukun Hapunten mah Pak Haji Nurdin Hapunten anu kasukun kumaha mamaha Kamurang Dina seni Sok aya wae Momo sepertos Sipati Tunda putih Sisip pangarti
ngalaga satengah alun-alun ngalaga satengah alun-alun kansa Ulan. nyaan beuki dieu itu nu lalajo ti sacuklakna ti saciklukna alus sepuh anom dari istri Kawas nuhun ku kasumpinganana nanging ka para petugas mangga supados leres-leres dina ngabantukeun keamanan ulah dugi ka pasedek-sedek kitu eta sae kulan. kalayan kanu ari calan boh kanu jararajan eta micieun runtah ulah di mana wae margi dina tiap-tiap juru alun-alun aya wadah runtah ciptakeun pusir dayeuh nu bersih Sae. anu endah Mangga. Mangga sabab aya kabersihan teh eta teh pangkalna kasehatannya kanza Sumu. sabagian tina iman teh Di pasian dagang oge aduh atuh. Sakitu? nuhun. kalayan supados tiasa nyalametkeun diri sewang-sewang anu nongton Laras. kalayan cing tiasa diatur anu penek ti payun anu jangkung ti tukang Haji Komar. Hege. Oge ka pamilon Prabu Puspadenta Prabu Putaksi mangga geralingihan eta kursi anu parantos disayogikeun nyaeta kaula ayeuna bade muka unian saha nu kahiji kadua dinten anu kadalapan da puguh ieu teh teu acan aya deui anu daftar ieu pamilon teh mung duaan deui Sae. Mangga kulan. nanging rupina supados jadi uninga ieu saemara teh aya pelaturan anu kedah dijalankeun boh ku jago boh ku peminat pamilon Naon wae pelaturanana cia. nyaeta teu meunang nyolok panon sareng najong larangan Sumuhun. kaduana teu meunang mawa pakarang Ulang gegean. katiluna teu dibenerkeun aya tungtutan di mana aya kecelakaan semplak tak potong leungeun beh dituna dugi ka maot Sae. tapi ieu mah kudu bebas ku cara hukum saemara Hege. mangga rupina da itu putri parantos aya dina papangungan dihaturkeun bilih siang teuing ka pamilon anu kahiji dinten kadalapan saderek Prabu Puspadenta Puspadenta. mana ayeuna jago saya marapi adi beuteungeun kaula mangga antos ya saderek Puspadenta prajang nagara Piantipura nuhun Beres. eta Dewi Setia Boma poe ieu bakal kagono bakal jadi bojo kaula nomor 13 nuhun eta mah nomor sabaraha oge Leuwih ti pol. leuwih ti poligami Langkung. menang izin ti bojo-bojo kaula kudu nambah deui ngarti Sae. sae kuningalna kagelisan ieu Dewi Setia Boma bojo kaula anu 12 teh wah cilaka eleh atuh Eleh. nu mampu Tengah banding. mana ini jagona parantos uninga rupina kana pelaturan saya marah apa kapan teu meunang bapak karang nyolok panon jeung lajong larangan teu meunang aya tungtutan we di mana aya kasilakaan semplak tak potong leungeun beh ditunda duit ka maot leres nya Temenang mawanak teh. nah gitu